Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Abah oge sarua bingung. Tapi kan bae tong jadi pipikiran. Semah teh urang akalan bae. Semah teh ku abah geus dititah ngalauk di kulah. Engke eta lauk asakan ku ambu tuluy suguhkeun ceuk bah ku cubung kalayan daria. Halus awe kali kitu mah tembal ambu ijo pondok. Mitra kaum dangu sanggeus kitu mah bah ku cubung nepungan deui Sukri nu harita kekarak hanjat ti balong kalayan daria pok ngomong, "Jang, kumaha geus ngalalauk teh?" Parantos bah. Tapi laukna teh mung ukur hiji geuningan. Tadina mah nu beunang teh 2 bah ngan lepas deui nu hijina. Nu beunang 2 nya bah. Nu hiji maling has. Lepas deui ari nu hiji deui mah hideuk pisan yeuh. Ngan jakal mah dibegang lauk teh. Jika nu keur gering gereilikan. Tadi ala ku abdi ceuk Sukri bari melong ka bah ku cubung. Kan bae sujak. Manan kitu oge. Lauk nu begang nu kudu disuguhkeun ka ujang teh meureun. Yap. Bawa ka dia pasrahkeun ka si ambu mediasakan girinyih geura lauk dadakan mah hujang. Mangga bah mangga tembal Sukri bari terus lempang nuturkeun si abah ngajugjug pawon imah. Tah geura asakan dipais we bawa ka dia keun kan ku ambu diasakan tapi tacan dibersihan ambu. Kon bae yap ka dia sok we tungguan di tepas ka itu. Hayu jang urang bari ngobrol di tepas geura ceuk si abah bari terus lempang ninggalkeun si ambu nu terus kaprek-kaprek sasadiaan. Mitra kaum dangu wanci ngagayuh kaburitnakeun katempo titungtung langit sariak layung ka cidamata kuasna tutuhan robah warna koneng umbyang lirma sinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret reang disarada angin leutik ngahiliwir dang daunan pati ngarulang kawasan ngupayan. Singket ieu carita. Teleum waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Harita teh sanggeus nyuguhan dahar Sukri mah bah kucubung ngajak kaleuweung. Kira-kira wanci sareureuh budak
Teka catur di jalana barang anjog ke hiji tempat nu pernah di tengah leuweung. Tetela aya guha nu lawangna katutupan ku rarambat jeung kakayon. Saterusna mah bah kucubung nitah Sukri asup ka jero guha. Tapi saacan asup ka jero guha inyana mamagaan heula. Yang Sukri cenah nu geus nyaho kana ngaran semahna. Sok ayeuna mah ujang geura tapa. Sapenting japutnya. Omat kudu bisa nahan naon rupa gogoda nu baris datang ka ujang. Lamun nepikeun ka isuk ujang lulus tina eta godaan, hartina ujang lulus. Ujang ku abah baris dianter ka Raja Siluman Bagong. Tapi sebalikna, lamun ujang teu lulus, ujang moal bisa balik deui ka imah. Baru kitu ki. Kumaha bisa kitu? Sabab wujud ujang geus lain manusia deui. Oh, jadi naon bah? Tapi geus jadi bagong. Sukri ngajawab ngan ukur unggeh. Mitra kaum dangu cag heula Sukri, ayeuna urang kocapkeun Oding nu harita kabeneran geus nepi ka puncak Gunung Caringin. Oding tuluy neangan imah Ki Kuncen da teu apal pernah-pernahna. Ku hal eta lumayan rada lila oge manehna ku kurilingan. Barang anjog ka hiji tempat manggih hiji saung. Ceuk pikirna, boa eta imah Ki Kuncen teh kitu. Ketayap manehna ngadeukeutan, geus deukeut teu uluk salam heula. Kusabab kadenge di jero saung meuni rame nu ngarobrol. Sajongjongan mah manehna ngajengjen bari ngadedengekeun naon-naon nu diobrolkeun ku jalma nu aya di jero imah eta. Mitra Oding can apal yen di jero saung teh aya 3 urang lalaki tengah tubuh ruruntuk komplotan karaman begal nu katelah komplotan karaman macan tutul. Eta 3 lalaki tengah tubuh teh taya lian iwalti Ki Tarmin, Ki Toha jeung Ki Akil. Tarmin minangka nu pangkolot napok nyarita. Toha, Akil, dalengekeun ku si aya. Dewek mah masih ngarasa nyeri hate kene ku si Ajum euy. Urang nu capena sedengkeun mainan nu ngeunana. Sabada urang limaan ngarampok harta banda Juragan Sueb. Jalma nu pangbeungharna di Kampung Mudun teh. Hasil rampokan teh bet kabeh digubu ku si Ajum euy. Sedang urang tiluan harita teh digebruskeun ka jurang tah ku si Nurus Tunjung teh. Untung cenah Mas Batangan dulu bana sapeti teh kaburu diselamatkeun heula ku Kang Japra teh. Cenah mah eta Mas Batangan teh ku Kang Japra dikubur di tengah imahna. Baru kitu Kang Tarmin. Oh. Jadi Mas Batangan nu sapeti teh dikubur di tengah imah ku Kang Japra nya? Tanya Toha. Tarmin unggek bari pok ngomong nembalan. Cenah mah kitu euy. Matak si Ajum teh heula kungsi ngaduluk imah Kang Japra teh. Tujuanna teh lamun tanah urut imah Kang Japra geus kosong, ku si Ajum trek dibeli. Tuluy Mas Batangan nu sapeti teh nu dikubur di tengah imah Kang Japra trek digali. Sasatpan dipaehana oge dibongohan Kang Japra teh.
dari terang-terangan mata wani meren. Tapi si Ium nu jadi pamajikan Kang Japra harita teh embungeun ngajual eta tanah teh kekeuh wae embung tungtungna si Ajum teh ngabageran ka si Ium sugan we meureun ari di bageran mah si Ium mungkin bisa diolo tur daek ngajual tanahna. Si Ajum ngabageran si Ium teh ku jalan mereng nginjem duit keur ngabangun imah di tanah manehna euy minangka ngagantian imah nu beaku saneut teh ya jeung mere pagawean ka anakna nu geus bujang teh kitu tah euy kalakuan si Ajum teh pinter tambang keluk papolitikanana teh euy cek Tarmin bari kakerot. Oh dasar setan bungkolokan tah si Sarjum teh nya lamun kitu carana mah kudu diwarah tah si Sarjum teh. Akil milu nyarita Kang Tarmin nah di dinya teh hayang miboga emas batangan nu dikubur di tengah imah Kang Japra tanya Toha. Oh puguh we atuh hayang mah oh mana dibadamikeun ge ayeuna tah matak penting isuk mah urang beresan si Ium teh euy. Oh tapi kade Kang Tarmin urang kudu asak-asak badami lamun arek beresan si Ium sabab cenah si Ium teh geus boga salaki doi. Akil ngingetan mitra kaum dangu. Tarmin puguh we mani tuluy unggut-unggutan. Bas Akil nyarita kitu teh. Kalian dari apok maena nyarita. Oh bener-bener euy. Urang kudu hati-hati dina ngajalankeun naon rupa rancana. Sabab si Ium disagigireun geus kawin deui teh. Apan oge ngabogaan anak bujang. Nu kieu wade jadi tukang ngondoh si Ajum teh geuning. Ngadenge kitu Oding nu harita keur ngadengekeun obrolan Tarmin sabatur-batur mani curing hak komo basang ngaran indungna disabit-sabit mah. Kurang ajar si goreng geuningan juragan Ajum teh beunghara tina hasil ngarampok. Duh bapak teh sangga geuning bapak oge urut ruruntuk rampok. Ya Allah mugi ngahapunten kana kalapatan sareng dosa pun bapak. Awas si Ajum tungguan wawales ti aing sia. Aing baris ngayakeun balitung anjeun-anjeun hutang pati bayar pati kitu cek Oding bari ngepeulkeun peureupna. Sanggeus kitu mah gidi gue indit balik deui ka Lebak ninggalkeun eta patempatan teuing sabaraha lila amehna lempang mapai jalan satapak ari tujuanna rek buru ka imah Mang Tisna saurang jawara kolot adi bapakna lah tuwe poho kasukri mah mitra. Teka catur di jalana barang nepi ka imah emangna nu katelah Mang Tisna teh. Puguh we atuh Mang Tisna teh mani celohok. Sabab manehna geus apal yen Oding teh keur pada neangan ku anak buah juragan Ajum. Cenah alatan geus kumawani maling kalung juragan istri nu terus kakaburan. Yang atuh keur naon ujang kukulunuan ka dieu can apal ujang keur diteteangan ku anak buah juragan Ajum tanya Mang Tisna. Oding ukur gideg nah bener ujang teh geus maling kalung pamajikan juragan Ajum. Mang Tisna nanya deui sing demi Mang keur naon abdi make kudu maling kalung sagala nu puguh masih Sarjum ngarampok. Ah, boba. Nu puguh masih Sarjum sok ngarampok bolongkotan. Maksudna ngadenge pananya kitu ti Mangna barabat we Oding. Didongengkeun naon rupa nu kadenge dina obrolan tilu jalema teh. Nu aya di mumunggang Gunung Caringin. Malah sakalian nyaritakeun oge ngeunaan dirina
nu disiksa jeung dikerem ku anak buah Juragan Ajum. Tak kitu mang caritana teh. Mang Tisna tuluy kakerot bakat ku ambek. Haram jadah. Jadi si Sarjum teh runtuk rampok gerot nu katelah komplotan karaman maung tutulnya. Jeung teu nyangka sia kang oge horeng gabung. Setan marakaya ngerasakeun sia Sarjum. Sia geus kumawan di mata ni lanceuk aing sia licik sia. Kitu cek Mang Tisna. Dina mangsa harita bari ngagilir-gilir perah bedogna. Tah abdi dikawinkeun ka Neng Anis teh sing horeng keur nutupan aib Neng Anis nu keur kakandungan. Jadi dina waktu Neng Anis ngalahirkeun, masyarakat moal curiga sabab jelas orok teh aya bapana. Dasar haram jadah si Sarjum. Hayangeuna sorangan dari gitu mah. Iblis kawas si Sarjum aja. Kudu diwara bener-bener. Mekapok. Mending anggap pisan remeh kanu lain. Tes ya. Cenah cek Mang Tisna bari ciciduh. Oding ukur unggek. Mang sok atuh gembleng kuring ku Mang. Sebab kuring oge hayang ngayakeun balitungan jeung si Sarjum teh. Keun Mang mah teu kudu turun tangan. Wios ku abdi we. Si Sarjum geus kumawani ngalah nyawa si bapa. Jeung geus mitnah kuring maling kalung sagala. Cek Oding. Demi Mang Tisna ngajawab kariku unggut-unggutan. Mitra singkat cerita. Poe isukna Oding dititah mutih jeung muasa mati geni ku mamangna. Sanggeus kitu mah naon rupa ilmu pangawaruh Mang Tisna kabeh ditamplokeun ka manehna. Poe kapoe geus kaliwatan. Beak minggu kurunyung bulan. Dina waktu nu teu lila oge ilmu pangabaruh Mang Tisna geus pindah kabeh ka Jang Oding. Reng saeta mah manehna dititah balik deui ka indungna. Sabab indungna bisi arep-arepeun cenah. Oding nyaluyuan. Terus nama manehna miang. Di saparat jalan balik banget Oding ngahaja ditutupan ku kain hideung sabab bisi kapanggih ku anak buah Juragan Ajum teh. Mitra kaum dangu urang cepetkeun we dongengna nya mitra. Urang singkat meh gancang tamat. Harita sadatangna ka imah indung Oding mani gogodeug basa Oding tuluy nyaritakeun ngeunaan Rajapati nu kaalaman ku bapana. Manehna oge bebeja yen manehna teu pisan-pisan geus maling kalung pamajikan Juragan Ajum. Atuh ngeunaan manehna disiksa jeung dikerem ku anak buah Juragan Ajum oge dicaritakeun ditetek eueuh nu kaliwat. Oh, dasar jelema durjana. Si Ajum teh kudu aya nu ngawarah tah. Meh sadareun kalakuanna salaya teh salah. Nya mah ku kituna uing ayeuna minta izin ka ma rek ngawarah si Sarjum. Nya heg we. Ama oge geus reug-reug ari bener maneh geus tibahanan sagala ilmu pangabaruh ku mamang maneh mah. Lain kitu abahna. Nya Jang, heug wae ngan kudu singgiatna ieu montong gagabah sabab Juragan Ajum teh lain jalma sabongbrong. Montong gana-gana rek ngalawurakeun. Nya kitu pisan eta teh. Sok ayeuna bagara heula weh. Capek meureun nya. Gara mandi angursi, babersih awak, tuluy disalin. Eta baju meni geus lodroh kitu teu salin-salin meureun nya. Sok itu mandi. Rek si mandi gara dahar. Aya tumis oncom tuh jeung sambal goang peka itu. Cek indungna kalayan daria. Nya mah Tembal Ajum pondok bari terus ngaleos indit. Ninggalkeun indungna nu harita terus ngawangkong harewosan jeung bapa terena.
Wanci tunggang gunung, kayan teh matak betah tur matak was. Langit lenglang taya aling-aling bersih teh mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patembalan jeung balabaturna nambah endah tumanina. Dang daunan tinggal rupay aroya katebak ku angin anu ngahiliwir kawas nu silih gupayan. Dina kaayan anu samodel kitu reng se mandi jeung sasalin jamang oding tuluy dahar. Reng se dahar kojengkang katepas nyamperkeun indungna. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora nu tahlil. Oding melong ka indungna pok tumanya. Saha nu maot mak bet kadenge anu tahlil. Apan majai? Indungna si Sukri kamari ngadadak maot. Majai maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh. Telat ngahalangan maksud si Sukri nu rek muja. Majai geus jadi tumbal kabodohan si Sukri. Ceuk oding na jero hatena bari ngusap beungeut. Ari maneh eta? Di mamang maneh? Salin baju, make baju saha? Nginjau manu Mang Tisna. Oh. Ari baju salin di mana? Di itu di Majuragan Ajum. Mitra kaum dangu enya bener mitra indungna si Sukri teh maot. Maotna teu wajar. Tapi cek masyarakat mah marukanan majaih maot alatan gering we. Padahal mah geus jadi tumbal pamunjungan anakna si Sukri teh. Mitra wanci mancaran kasampak oding keur nyageruk cerik di hareupeun kuburan Majai. Aduh mah hampura kuring telat ngageuing si Sukri. Kuring poho. Kuring jangje baris ngalingan. Cek oding bari terus nangtung. Gidig lempang mapay jalan satapak. Tuturubun rek balik ka imahna. Teu karasa nyerelekna waktu kocapkeun peutingna kira wanci sareureuh budak. Cahaya bulan lain matak ngababerah ngaudang waas. Tapi sabalikna nyeun getir warga lembur. Kusabab kadenge sora jelema nu pating jorowok ti saban madhab. Kahuruan cenah. Sing horeng peuting harita imah Juragan Ajum aya nu ngaduruk. Ari oding teu apal kana eta kajadian. Kusabab harita teh manehna kakarak nepi ka saung tempat tilu ruruntuk komplotan rampog macan tutul teh. Nu aya di puncak gunung Caringin. Kiduleun sabenerna mah eta teh kiduleun imahna Ki Kuncen. Kalayan teu ngalobakeun mikir berak bae harita keneh pantos saung didobrak. Breh kasampak teh di jero saung mitra. Di jero saung Kitarmin keur nyiuman Neng Anis dina kaayan kapiuhan. Nepok kitu puguh we atuh. Akil jeung Toha anak buah Kitarmin nu keur jongjo dalajo dununganana mani ti bubur anjat bakat kurewas. Hai iblis mungkolokan sia. Moto ngarurujit mamajikan aing sia. Hayang dikirim ka neraka ku aing. Cek oding bari saberut wae narajang ka Tarmin. Demi Akil nu nempot Tarmin dina ancaman bahaya samodel kitu, rikat ngagentak nahan panarajang lawan. Oh, setan sia. Kurang ajar. Sari sia teh ha? Kurang datang-datang jual ngaruksak imah batur. Cek Akil. Kituna teh bari terus nahan panarajang oding nu bukbek handapeun, nu bukbek ka handap ka luhur, sakapeungnya ka sisi kenca jeung ka tuhu.
atuh jero imah saung teh meni berag-berig bro. Aing si Oding salah keneng Anis deula. Nu aina rek kayakeun bahitungan jeung maraneh. Cek Oding baringan sakilat ngahanca beungeut Akil. Hiuk gebro, goak Akil ngagoak, gurinjal. Hudang deui bari pok ngomong. Waduh, setan sia. Hayu di luar sia wani mah. Tong di jero saung deula. Cenah bari gajelang ngagajelang keluar. Moal mulung diladenan. Cek Oding bari luncat keluar. Dituturkeun ku Toha muru keluar saung. Ninggalkeun Tarmin nu harita masih nyang hareupan Neng Anis nu masih kapiuhan. Ari Toha sadatangna keluar saung tuluy ngajanteng nyerangkeun baturna nu geus sayaga masang kuda-kuda. Oh, Oding jangaran teh ha. Alus ari ngaranna mah. Tapi nah ari kalakuan mana haruing gampung teuing sia. Cek Akil bari siap-siap ngaraja. Montong kalakap pacatrek deuleu. Hayo gerak gunakeun tah peureup teh. Hade deuleu awas yo. Akil bari terus tanta parah dedius bae nyebrutkeun pereupna. Ngadius bang baraan ciciren ngandung tenaga nu lain dalaurakeun. Oding saeutik oge teu ngejat, tapi manehna ngagentak ngagerakeun leungeun kencana pikeun mapag panerajang lawan ku gerakan tepak lid. Tapi Akil sakilatna keur narik deui leungeunna. Bari ngajorelat luncat ka belah kenca. Brek, manehna depok sarta langsung ngirimkeun panajongna deuk ngahanca ka kemplong. Orokaya. Oding nu memangna teu ngarobah kuda-kudana, manehna rikat ngagerakeun leungeun ka tuhuna dina gerakan anu malentung. Hiuk duk. Memuncangan Akil beunang digentus. Waduh. Akil ngagero bari rikat ngejatkeun dampal sukuna. Gilek Oding ayeuna mah malik ngatuhu, tapi Akil geus ngalegot manten. Jorelat kagigireun Oding bari nyamberkeun pereupna. Deuk ngahanca puceuli. Ngan bae Oding teu eleh gerak, bari ngadengdekeun badanna ka belah katuhu baena nyorowo. Hakan kene sabrut pereup kencana kagigir ngagunakeun gerakan pucuk eurih ka tabak angin. Duh, pereup Akil ayeuna mah nu kabeunangan digentus. Waduh, Akil ngagero deui. Tetela mahna teu kuat ngayonan budak satapak. Ku kituna brek mahna depok deui saperti tadi. Jorelat dampal sukuna dak nyamber ka kemplong, tapi rikat Oding mata deui dina gerakan pucuk eurih ka tabak angin deui. Habak memuncanganna digentus. Waduh, pikeun 3 kalina Akil ngagero deui. Disangkana mah maneh hendak ngajaul deui saperti tadi. Nu matak dina ngagilakna Oding malik, maksudna mah hendak terus nyusul tepus ngangsodkeun suku katuhuna ka hareup. Nu dibarengan ku jurus kolecer muntir, tapi Akil kalah terus ngayapak ngagunakeun gerakan naga ngangsar dina ulin barongsai. Jedak babajeg Oding dihanca ku tenggelan dampal leungeun. Aduh, Oding ngagero bari ngajerete. Sabot kitu leungeun kenca Akil nu diwangun buntut naga geus ngajebet manten ngahanca puhu pingping. Nu tumerapna ka Oding mah kapaksa kudu ngagero deui. Bari badana ngagaleong. Sedengkeun Akil nu memang intisari ulina dihandap, manehna geus bisa depok deui kalawan sakilatna keur nyamberkeun dampal sukuna. Hiuk cekuk ayeuna mah hasil ngahanca ke kemplong. Geus kitu jorelat Akil ngajaul bari nyamberkeun pereupna deuk ngahanca beungeut Oding. Mitra kaum dangu orokaya Oding sanajan harita kaayaan badanna keur gagaleongan, manehna masih keneh bisa ngawasa dirina sarta langsung sakalian ngagunakeun gerakan daun putri malu nu tumerapna ka Akil. Gempuran pereupna kapaksa poos. Hiuk des ngahanca deui tapi tetap ngabulasin. Lantaran jigana Oding teh ngan ukur luak leok bae bangun nu dek labuh, tapi setiap robah kuda-kuda ngan ukur di dinya keneh. Ngadon gusar geser sautak saeutik kawas pucuk eurih ka tabak angin. Tapi kanyataanana pereup-pereup Akil hiji oge taya nu asup. Ku kituna seret bae mehna mesat bedogna nu memang dibunian ku beulitan sarungna sarta langsung disabetkeun di bulang balik. Haha, geuning kagunakeun si sia.
Cek Oding bari ngahehe ngeyehkeun bari kolebat mehna kagigir kalayan teu tetap pasti deui langsung ngetrok siku Akil nu keur jakal bedaung ku gerakan teke cadas sedengkeun leungeun kencana ngabelesat nyamberkeun jurus sudu ke jucungna nu teu salah deui ngageduk kana iga burung nu jadi lawan heuk celetruk waduh Akil ngagero sedangkan Oding rikat ngejat bari seret wae mesat balatina nu dibawa ti tadi mula basa miangeun ti imahna gawat padaran tak budak teh Akil modong lilu-lilu sia mameakeun waktu cek toha anu hari tangger nyerangkeun Oh ya gare kana teh aya hasilna rasakeun sia Oding Akil nyorowok bari kolebat bedogna disabetkeun deui gerakanana es tuning kacidat cepetna sarta ngahiung teu beda we ti bangsing kurang-kurang namah matak nyentarkeun kana hate nu teu merapna ka Oding make rada ngalanyap sagala ku kituna seret mehna narik suku katuhna ka tukang kolebat balatina dipake mapag bedog terang bedog Akil ka andeng teu bisa maju giwal dihakan ku gerakan capit keuyeuk orokaya Akil kalah ka nyurungkeun bedogna nu maksudna dek nerobos dada sedangkeun leungeun kencana geus dihembatkeun dek dipake ngetik pigeulang Mitra Oding kapaksa kudu mundur deui bari rikat ngagilekeun badana nyerong ngatuhu sedengkeun balatina nu nyata-nyata gagal ngalakukeun gerakan capit keuyeupna sakilat disabetkeun dek ngahanca beheung tapi Akil ngagentak ngagilek bari ngababukeun bedogna ka luhur terang balati ayeuna mah nu kaandeg gerakanana bareng jeung eta jurus kenca Akil nyawuk dek ngadagor puhu ceuli Oding rikat ngaralepkeun badana ngabarengan gerakan balatina dek ngababad suku ngan bae Akil nu memang pangartina lain jore-jore maehna ngagentak luncat ka tukang bari jeung nyambetkeun bedogna ka handap hiuk terang balati deui-deui gerakanana digagalkeun malah sakali ieu mah Oding nepi ka tikusruk lantaran benturan bedog lawan teh kacidarosana sabot kitu Mitra kalawan sakilat naker Akil ngahlangkeun dampal sukuna siuk cedak ngahakan palipisan Oding waduh Oding ngagerung bari ngageblag ka tukang balatina nepi ka maclang kageweungkeun tamat ayeuna mah sia Oding Akil ngagorowok bari ngahambatkeun bedogna kana sirah Oding rek narok babatok nu keur ngababengkang
Bo gerabak buktikon. Oding malios nyorowok. Leungeuna maningan saguriwal. Naker nyokot balatina nu ngagoler di luhur lemah. Kolebat disabetkeun ka luhur. Terang. Bedog akil ngaheunge. Manehna oge sakedapan mah kalah kasigan nu jajantungeun. Kaget nu lain memeueusan lantaran teu katepi ku atina, teu kahontal ku akalna. Nah ti mana lawana menangkeun deui balatina. Mitra kaum dangu, hal ieu teh mangrupa hiji kasempatan nu kacidahadena pikeun Oding mah. Ku kituna ngagentak meh ngagurinjal hudang bari sakilat nyolocoskeun balatina deuk dipake nobros beuteung. Akil ngaranjung sarta langsung ngajaul ka tukang lantaran teu kaburu nakiskeun bedogna. Hahaha, naon utama teh heuy? Oding bari ngajorelat nyamber. Sedengkeun balatina bes bae diasupkeun deui kana sarangkana. Akil ngabedeb lain deui ngarasahan jeluna lantaran manehna nyata geus kapalingan gerak kudu jadi lawan. Ku kituna geus teu kudu mikir deui dua kali. Jorelat bae mehna nyampeuk ngabarengan kolebatna bedog. Oding rikat ngoleabkeun badana ngagunakeun gerakan daun putri malu, sedengkeun suku katuhuna sakilat disabetkeun kana leungeun lawan nu keur ngowak-ngawik bedogna. Heuk cetruk pluk weh. Bedog Akil lesot tina panyekelna. Dihakan ku gerakan suku Oding nu sakitu cepetna. Tapi mata kaget teh harita keneh badan Akil ngajorelat bari nyamberkeun dampal sukuna najong pigeulang leungeun Oding. Eukeur mah saeutik oge teu pisan nyangka yen lawanna bakal kitu pamolahna. Katurug-turug gempuran dampal sukuna memang matak ngalumpuhkeun. Eta we leungeun Oding nepi ka komper asa ditinggur ku batu nu bobotna ratusan kati. Sarta samameh Oding bisa ngalakukeun naon-naon, dua leungeun Akil geus ngarakeb manten kana beuheung make jurus rowek barongsai. Sedengkeun dua sukuna kalawan hebat naker geus bisa ngagencet dua gigi Oding ku gempuran dua tuur. Aduh, Oding ngagerung mitra. Panona ngadadak ngaburileng kaluhur sarta ambekanana ngadadak eungap lantaran jalan napas nakacandet. Katurug-turug jeung digencet deui dua gigirna teu beda we tinu digempur ku tenggelan kepeng. Waktosna mitra, kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun, cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun, dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.